Iya mah. Oh iya mah be. Sampai kabeh di teh kali ditu kali teh. Aing butuh nage domba sama. Domba mah aya di ditu, belah situ kandang di ditu. Oh, atuh aing butuh domba euy Sep euy. Butuh sabaraha hiji? Nah hiji we heula da kandang nage aing leutik nyanjang hiji anu embe aing domba. Embe mah aing misukan lah. Aya jalur naik kangna. Jalu we bikang maloba anjing pan sarua kitu. Awe maloba laki mah saeutik. Hiji banding 7 jadi ku aing kesina nyandung dombana. Ayo dia ngejual domba Garut 15 juta mah kahitung murah atuh. Heuh kitu. Nya heueuh da domba aduh halus. Tandukna gede. Halus, awakna wawag. Berarti ke bibitna bakal hade nya. Ade atuh jangan bibit mah halus. Mentak aing nawaran nu eta ge. Aing pan arek ternak domba. Tiala aing ternak burui gagal. Anjing burui teh bisa hiber. Oh ya kitu. Anjing teh cai teh buru teh hiber punya. Anjing teh. Oke. Hah? Aya naon? Mana sih kutu kupret? Naon tadi mah ka kebon heula teh. Ka kebon mana? Tah ka dinya tah. Tah ka dieu ka jalan kali itu. Aing ditipu ku si kunyuk. Tipu naon? Kebon mana? Iya tukang ieu tah jalanan tah dieu tah ditu. Sia deui. Iya. Bawa si kapola. Nyok. Naon? Aisyah sing bener jualan teh monyet. Aisyah kunaon datang-datang? Anjing aing capek-capek datang ti kawali datang ka imah nu domba. Syek nipu ulah. Aing nipu monyet. Nah ini kumaha? Syek geus alah batana naon kalau baturan teh kunyuk. Oi, Nah syek keur gawe naon Mario Ki? aing keur kokocok geus modal itu ya. Beuteng euy. Heueuh nya euy ngarunang ngising di dieu mah pluk am anjing talauk langsung. Ki laukna diakan ku sia. Ya oke, aing aya perlu ka maneh euy. Ya heuh atuh aing mah nya dipikeun nya dihakan. Aya perlu naon? Oke. Sudah. Ya. Aya beja cenah si Yosep jadi bandar embe jeung bandar domba heuh. Heeh, ayeuna mah. Ai mana apal ti mana? Hah, panulang gawe di kiosep kok. Oh, mana gawe di si Yosep? Heeh. Anjing si kitu bae teh menang harta kirun ti mana anjing ge beungar kitu. Nyaho tuh. Coba. Aya meureun 30 we mah di ditu tuh kandangna tuh. Badak. Daging kan teh zaman ayeuna. Ante, Ente biasa bagus. wae lah. Oh, berarti geus eling. Ye aing teh pan rek meuli domba aing teh euy Ji. Oh, domba maloba di kiosep ge. Iya atuh jeung maneh barengnya? Ya, da urang ge keur gawe ngan. Bari jeung aing kangen ka si Yosep. Ya, Geus beungar eta beungeutna jiga kumaha angger kena betan gitu nya. Aing curiga angger kena anjing beki curumut. janggotna ge beuki panjang eta mah. Tuh teu. Deket tuh di landeus tuh. Belah mana oge? Tuh, di landeus tuh gede tang tuh. Kandangna badak lah loba. Kandangna yang gede gitu euy. Nya heueuh jeung dua tuh. Siap gereyap? Aing kabayang aing sieun degi sakayangna lapung si kunyuk mendegi teh. Moal datang ulin ka rumah disuguhan. Heeh. Ngkor saom aing mah Pan loba sukro di ditu mah. Oh, Sukrona sukro hideung. eta mah lain sukro sama eta mah eusi boba ini nu jerona aya. Oh, heueuh genya-genya ngeunah nya pura ke diberean teh. Ayo balong si kunyuk kana. Oh, kabeh ieu ya. Ieu. Malak naon ieu? Hah? Ya, buruy. Mak buruy. Oh, da laukna eueuhan, buruy we loba da tuh. Kabangetan saya eta malak buruy mah ini. Mana embe siga bangkong. Kabangetna juga buruy. Tah, ayo. Cep, Tuh, diuk tuh. kupret. Kupret. Adah, anjing mana kunyukna. Molor sugan. Tuh di saung tuh ngagoler. Heuh. Heeh. Tuh, lo molor tah di saung. Anjing, loba gaya si kunyuk Yosep. Kupret.
undang sia. Oke deh ya. Saha siluman telak pantelin. Sia tiba. Lumayan sih geus beungar. Oke aya namanya euy. Tunggu naik. Ka dieu aya naon? Aing pan tadi papang jeung si Ogi di dinya teh aing butuh domba. Domba. Mana si Ogi gawe di mana ya? Heeh, gawe aing. Hebat sih euy. Lah aya nama geus panggil ieu nya. Mereka mana? Bagian ngarit pun tuh. Parah beak. Anu di ditu. Domba. Heeh, tah nu ditu can di parap kuing can kaboro. Oh iya iya karosong di telanya. Oh, tinggal betul. tayangan Sukro Hideng cenah. Juga pangawadahankeun ku aing. Nya berean. Siapnya. Si Boba Ogi. Cep. Mak, kapan cerita sorangan butuh domba lin? Oh, aing teh butuh domba teh papang jeung si Ogi pada aya bejet ti batur cenah si ieu non belah ditu cenah teh aing teh apa si Yosep maneh aing nanda apa namanya mah cik coba butut goreng patut di mana teh aya ujug jadi beungar kan kaget aing mana warisan sia Puyuh kurang waris usaha goblok. Usaha tuh. Geus jadi waris anjing. Anjir hantu lah. Aing ge nginguh heula hiji. Oh, nginguh hiji. Matak aing ge nuturkeun jejak maneh aing ge nginguh domba hiji. Aya domba sia? Ai domba mah aya. Kan imam bae ye. Ieu mah. Oh, imam bae. Bae kabeh ieu teh kali ditu kali teh. Aing butuhna ge domba sia mah. Domba mah aya di ditu, belah situ kandang di ditu. Oh, atuh aing butuh domba euy Sep euy. Butuh sabaraha hiji? Nah hiji we heula da kandang lagi aing leutik nyanjang hiji ya embe aing domba. Embe mah aing misukan lah. Aik jalu naik kangna. Jalu we bikang maloba anjing pan sarua kitu. Awe maloba laki mah eutik. Hiji banding 7 jadi ku aing ke sina nyandung dombana. Aing ngurus domba ka jaluna we heula ina mah. Anu tandukna geuning ngaraleus. Aya gitu tuh domba Garut. Domba Garut sabaraha hargana? Aing ka batur mah nya aing teh nawarkeun teh 18 juta. Ka batur mah. Tuh ku aing dibeli 100 juta. Oh, baik aing mah. Kunyuk sia atuh sia pemotor. Mun mah ngapin ka aing anjing ka baturan. Kau kasorangan mah weuing nego kena 3 juta tah. Oh, 15 copot tilu 15 juta. Nego kena 3 juta. Mahal-mahal. Ternyata 15 juta. Yo, tanyakeun kanu sejennya. Aing ge ngajual domba Garut 15 juta mah kahitung murah atuh. Heuh kitu. Nya heueuh da domba aduh alus. Tandukna gede. Alus, awakna wawag. Berarti ke bibitna bakal hade nya. Ade atuh jangan bibit mah alus, mentak aing nawaran nu eta ge. Aing pan arek ternak domba. Tiala aing ternak burui gagal. Anjing burui teh bisa hiber. Oh ya kitu. Anjing teh aing teh buruna teh hiber. Bisa tuh kumaha eta engke nyokotna pan aing teh ka kawali, Cep. Kawali. Lamun eta mah kawin kita si Ogi. Kita si Ogi. Heeh, tadi anterkeun ka Iya imah. tuh. Kasih Ogi gitunya. Pandi mah pamajikan aing ieu Cep. Tundeun we di imah. Tundeun di imah apa tundeun di kandang? Ya dina kandang atuh sia nang kunyuk menyaku aing di bawah es di imah. Apa tadi ngomongna tundeun di imah? Mun kudu jelas we sama butak ti baheula angger geus beungarna ya beungarna beunang ngadadak janten nu jelema. Moy kita ngomong pada wae goblok. Anjing Anjing di angger betan. Anjing aduh bawa betan. Ciki coba anjing geus payu. Acan. Anjing najis teh bungol. Embe loba tah. Eta embe teh jiga sia. Goblok aduh anjing. Mantap ya teh daprak. Nyata bebagus dipaenkeun. Normal tuh anjing teh di celana teh di baju. Anjing tinggal di embe na tongengkeun bari di parab ya. Iya. Eta kandangna di belah mana? Heuh di hareupeun imah aing mah ngajan yang kandangna nol babadog sia mah. Oh, Bawa padoli teh bieu ka tetangga mah kan aing ngabieu geus biasa ieu. Langsung di Cek bau embe. pan di kandang embe goblok. Aing tadi kasih Ogi ngomong aing teh Ogi sia bau embe ceuy kira aing teh wani lah karunya anjing. Ajeun bau embe ge nu penting we cuan. Heeh, nama nu penting mah duit. Heeh lah. Heeh, aya mah kagantengan naon teh boga duit. Iya, enak kieu. Yo. Eta ek ditransfer apa ek di cash mas kita? Aing mah teu usum atuh duit cash mah anjing aing ti ditu ka dia bisa dipantau ke ku badog. Aing mah duit cashnya bisa leungit atuh. Transfer we. Nya ditransfer nomor rekening manehna we ke WA-keun ka aing. Apa nomor mah aya lain aing mah. Aya nomor mah ke Aing teh teu ngawe ka sia teh pangaisian mah paribasa nginjem duit geuning ka aing teh. Ih sorry bos aing eno geus beunghar ya. Aing kamari teh pada pamajikan geus di Arab. Ayo anjing. Cenah menyang nganggur wae ka aing teh atuh ngingu domba, cenah aing ngingu domba ayeuna meuli ka sia.
gampang kau ini kirim domba mah masalah domba mah. Pan heuh aing mercayakeun ka sorangan aing mah dombana moal dideuleu da aing mah teu apal teu paham kana masalah domba da aing mah kara ayeuna naik bisnisna. Sok kirimkeun ka imah, ku aing duitna ditransfer aing ka kawal heula. Kan lamun pemajikan maneh eka alat deui bejaannya. Hah? Aing titip anak onta euy. Oh anjing, loba aing di mana onta ya genep. Lu ku aing dipelak. Oh, bukan naon dipelak. WC. Tuh pan pemajikan aing ngadakan daging onta di ditu, modal di dieu. Jadi onta urang. Jadi onta engke. Aing ka kawal heula ya rusuh. Ya. Eta mah cep. Ayeuna kitu bikeun da urang rusuh rek langsung balik ka aing mah urang moal nyimpang lah ka dieu ke wae bagian ulin-ulin urang mah kitu. Ayeuna mah keur bisnis aing mah akan ada duit. Nya paling paboberitnya diantarkeunna. Baik. Nya bae lah da urang burit datang nanti na. Oh, nya. gitu. Yo, kasih oge bejakeun gitu. Urang langsung balik wae. Oke, bejakeun. Cep, heula nya. Sok. Urang ke ditransferkeun. Mal ngopi. Di Puasa. Oh, puasa. Eta kirimkeun nomor eta. Kirim akeun. Cep nya. Nyap. Si punyuk ka aing teh anger wae, teu baheula cucung urang teh. Ngece wae aing di bandar ge goblok ah. Tapi ajeun, yang penting beli domba di aing 15 juta, bos. Aing modalna sabaraha? Teu nyampe 15 juta tuh, 8 juta gitu nyampe. Lumayan. Kan isi oge mah dia aja. Ganeng atuh, ayo di sasada. Nah. Domba mbak embe. Puguh ngaran maneh teh domba jeung embe. Dah. Oi. Hah? Oh, gak kelak. Non di. Digerak dong. Hah? Ya, pang nganterkeun domba. Yang mana? Anu gede anu Garut nih. Anu belah ditu anu hiji dipisahkeun ku aing. Oh, heeh. Anu tandukna hideung. Heeh. Tah anterkeun ka Imah Jiwong. Ntar ku aing hungkul. Heeh. Wis jiwong kemana? Jiwong kawal heula pan. Heeh. Anterkeun ka kandangnakeun. Kandangna hareupeun imah. Kandangna hareupeun imah. Heeh, hareupeun si Jiwongna. Asupkeun we langsung. Heeh, teu da duit mah geus ku aing. Heeh. Ingin ditelat toh? Heeh, tah motor ge nya boleh. Heeh. Bener sih kunyuk muli domba nu euy. Geus Gas, paling dianterkeun. Geus sadi mah. Oleh pamajikan tadi mah. Ya, aya eta kandang benan si Jiwong gede. Apa leutik? Gede. Segede ayam meureun segede sayang piit mah. Berarti eta mah tuh lamun misalkan si Jiwong di kandangan ge umah atuh. Ya heuh atuh umah da awakna gede. Nah, be kacang yang leutik. Aing sobruburit ngari teh aing heuh. Ya, ejik teu belah ditu acan para beliin. Pan heueuh. Ejik. Gabut aing cing we. Semua aing ah. Harusnya apa? Ayo we, mau maradang ya tadi. Aing. Woi. Pai juga tuh bawa. Acan tuh di kebon hiji deui euy. Jadi, Heeh. Yo gegaras wae embena aing teh. Cepet marab. saya bawa heula jig. Engke atuh. Nah, aing ka ditu pedeng ya. Heeh. Bawa wae sekalian, Bos. Mana sih anjing teh? Nah, ka mana sih gobloknya? Anjing teh. Oke. Hah? Naon? Mana sih kutu kupret? Naon tadi mah ka kebon heula teh. Ka kebon mana? Tah kadinya tah. Tah dia tah jalan kadinya. Aing ditipu ku si kunyuk. Tipu naon? Kebon nu mana? Iya tukang ieu tah jalanan tah dia tah itu. Sia deui. Jam mata ku. Naon aing? Kurang kan. Juga stres itu. Aing ya. Mawah si kapola. Nyok.
Non, Aisyah sing bener jualan teh monyet. Aisyah kunaon datang-datang. Anjing aing capek-capek datang ti kawali datang ka imah nu domba. Syek nipu ulah ka aing nipu monyet. Lain di kumaha? Syek geus alabatan naon kalau baturan teh kunyuk. Merah dombana kunaon? Cacad anjing. Cacar kunaha? Cacad domba sia mah. Kunyuk sia. Sukuna. Ai sukuna mah jejeg ya opat. Tandukna puguh kapake ku aing. Awakna. Obat nyumus cek aing geus sia mah tak kitu. Bisnis kakar ge erek beungar sia geus nipu ka aing. Aing nipu kumaha? Api-api teu apa bahlul sia mah. Bahlul kutu kupret. Naon bahlul? Goblok. Yo. Nah aing nipu di mana, na? Anjing aing mah digedeg datang ka imah. Yo. Aing tadi teh geus ngomong. Tandukna alus. Awakna badag. Ya Aisyah yang naon jeung aing. Dengekeun. Nah sia teh goblok apa kumaha sih? Aing jualan teh sing bener atuh sia teh. Aing kurang bener kumaha? Aing ke batur tuh dibikin 18 juta, kasih mangan sok 15 juta, aing rugi lagi 10 juta. Pokona aing teh yang apal duit aing balikeun 15 juta. Mun bisa mah 2 kali lipat jadi 30 juta. Kieu daripada sia ku aing dipapolisikeun. Sok kumaha? Terus akhirnya mah kieu, aing nanya ke sorangan, ku aing dibikeun ta duit di 3 kali lipatkeun ku aing. Ya, Wong, ayeuna mah kieu bae lah, cai teh da aing ka sorangan babaturan da kararagok aing lain bung kumaha-kumaha. Sok aing mah ku sorangan jelaskeun naon anu cacatna, naon anu salahna. Sok ku aing digantian 3 kali lipat. Ai bener mah. Iya ular terumah kunyuk. Ji, sok naon nu cacatna ku aing bikin duit tah 3 kali lipatkeun lamun heuh bae aing gagal. Eta omongan sia cekel kunyuk. Sok Ku aing dibejakeun kendalana. naon? Domba sia gagal. Heuh naon sok? Ku aing Pan ganti 3 ieu kali Yosep lipat. aing teh meuli teh domba kunyuk lain embe. Heuh, paling tanah ge domba. Aing coba keur puasa pas datang ka imah. Mana ca aing teh domba? Tuh di kandang tadi si Yogi geus nganterkeun cenah. Oh, canya berarti tepat waktu sia bisnisnya. Ku aing geus di alam mana teh. Ai pas aing ka kandang domba. Heuh, ya ku aing teh. Domba aing datang, suarana teh. Be. Oh, aing teh meuli teh domba Yosep. Sia. Ya, kunyuk. Nah kunyuk ka aing sia mah. Ya, tanyakan ku sia jeung ka bandar ka saha we ge, ka pasar. Yes. Ya, di mana-mana ge domba mah sorana kitu eueuh nu domba sorana domba. Oh, nu kitu kunyuk. Nah, geus kaciri ca aing salah mana. Ya aing teh meuli teh domba lain embe kudu mah sorana teh domba. Kitu Ya, anjing. ku aing hanes didengekeun. Ieu teu ge genjur mah otak.